Kumaha hukum bacaan dina salat? Jadi eta teh kieu Cuk, babaca dina salat teh aya nu wajib, aya nu sunat. Emang nu wajib naon wae? Wajibna teh Cuk, ya babacaan dina salat teh aya 5. Kahiji nyaeta takbiratul ihram, nyaeta maca Allahu Akbar. Terus kedua nyaeta maca Fatihah, timimiti bismillahirrahmanirrahim nepi kana waladhdallin. Babacaan saterusna nu wajib teh nyaeta naon tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh nepi kana wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus nomor kaopat maca shalawat ka Kangjeng Nabi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dina nu terakhir tahiyat terakhir. Terus terakhir nomor kalima nyaeta maca salam assalamualaikum. Jeung deui kade Cuk. Kade kumaha? Jadi eta non babacaan salat anu rukun teh anu 5 teh eta teh kudu kadenge ku sorangan. Malahan bacaan nu sunat oge kitu lamun hayang diganjar mah kudu kadenge eta teh ku sorangan.